Terus kana mau mah diskon bae. Diskon kumaha? Tadina ieu hargana 2.000. Kori. Terus kori mah kana mamang 5.000 bae, Mang. Murah amat. Heeh. Sabaraha lokasi ini? Oke, ayo. Bang jajan pak, Jajan naon? dan kerupuk. Jema teu kaur ngadeu warung saeutik hayang jajan di. Oh, tukang warungna gimana jadi Tapi aya? ditirukan. Mang. 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 Tuh mana aja mamang lagi teu aya. Ayo pokoknya main jajan. Jajan bae dia. Terus kira kadinya jajan naon? Wah, jajan deh tukang ngadeu warung saeutik jajan deui. Lieur ayeuna dia. Abah teh nyekel duit loba amat dia nyokot jajanan di dahar ge moal bikin di tadinya teh den. Embung main jajan sakieu. Jeung naon jajan sakitu di dahar moal. Tidak mah. Abah teh nyekel duit ieu mah. Kesuwi lu bogana. Oi. Mana bapak? Oh setan. Eta aku boga batur eta. Eta ka mana? Woi, ayo nonton di rame amat. Aja mamang di dieu. Tadi suara mamang. Ari kitu suara saha? Anu sugan teh setan kitu anak urang tadi kabur. Ih, ngalunjak amat carana aing setan. Lain urang, anak urang tadi nu ngomong setan. Makan ulah halalaga bae atuh. Kemana ieu jajan yang ngaruh? Jajan naon? Kerupuk aing eueuh. Ieu sound resep aing ditinggal hiji dulu. Kalau tinggal hiji dulu. Lu tadi aya baraha. Ih, tadi nama sabungkus kene tinggal 2. Kamarana ieu. Atuh pugu orang marak datang ka dieu. Jengkol lu, Mang. Hah? Jengkol. Kok kemana jengkol? Jengkol saparapat, lauk asin, huluna bae. Atuh huluna mah emang teu meunang, Mang. Urang beuki ge kana huluna, bubu. Kalau asli mau sabungkus, Mang. Kitunya. Oh. Tah, kana mau mah diskon terus teh. Kan kumaha? Tadina ieu hargana 2.000, kana mau mah 5.000 bae. Murah amat. Heeh. Sabar di dulu ke sini. Atuh loba kene Mang ke ya. Murah bae. Tah. Aya otak putus di Mang tah, geura sok. Oke, Mang. Di lokasi hidup apa ya? Atuh hirup mah Mang bisa meuli rokok. Anu kenaon? Ke Surya lah. Laku sih. Heeh. Koin koin beli apa? Kibela, Mang. Bina. Nanti. Terus lah. Dibayar opat sama di rokok bae kurang di lokasi. Angger. Tunggu sama. Bos. Heeh. Yo. Ieu goceng 10.000, 15.000, 5.000. Berarti 5.000-an. Ieu jeung 10.000, berarti 15.000-an. Oke, Mang. Kek lah Mang, kek. Naon deui? Yo. Di dieu Mamang loba bon keneh Mang yo, pamajikan Mamang. Piraku sih. Oh, dulu tah. Kamari, terus kamari Riana Mang. Kan saya tetep ngomong karena orang ada ngibon ka dieu. Nya urang ge Mang. Jadi dina aya bon pamajikan Mamang. Kamu catat bae terakhir mah, Bun. Atuh bayar heula lah Mang. Orang tuh mau duit ieu mah. Sumpah nu cepet tulis di dinya. Kira bayarna? Sike bayar. Urang. Oh, geus. Tulis namanya. Heeh. Kalau mau dibayar.